cuma kita rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, miwa saderek sadaya hormatin simkuring. Langkung tipayun ngahaturkeun wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu sareng paguyuban seni Sunda Dwi Guna. Pingpinan saderek Atung M ti Tamakdahan Binong Subang. Parantos kenging pancen ngahibur dina raga pertikahanana putrana Bapak Asnawi nyaeta wastakna nyiru kami kaki Ihan. Oge kaleresan dina wengi ieu bade direah-reah ku ibu juru kawih nyaeta ibu Cucun Cunayah anu 3 Lantak Subang. Kalayan wira suarana nyaeta saderek Ahai Barnas ti Sembung 1 masih Kacamatan Pagaden. Teu bade nyangkolong waktos pamiarsa bilih parantos gantung dangu sareng itu dumeh katinggalna bajidor parantos seueur bilih bade ngalaribing rupina kanggo ngabagi-bagi waktosna nyangakeun bae kanggo ka ibu Cucun Cunayah mangga waktos kasangakeun hatur nuhun. Para pamirsa anu mulia, jap heula atuh sakedapnya. Aduh ieu teh geuning kuregreg nya Mang Ahai. Sumuhun kalaresan. Hatur nuhun ngaturkeun ka Bapak Hajat rawuh ka para ulama di antawisna geuning duikeun karegreg abdi teh ye katingalna nya dipayun teh duwi ka regreg itu rombongan-rombongannya di antawisna ti rombongan Balakat Cida aya. Aya hidup rombongan Balakat Cida. Atuh ti rombongan Beurit Santung oge hadir. Beurit Santung tah aya duh. Eta geuning eta rombongan Batok Kohoknya aya deui. Rombongan Orai Koros ge aya tuh geuningan aduh nya tuh. Atuh geuning nu name Sumping tuh nya. Ti rombongan Murah Mareh Mereh Saware. Yerehan Hadir deui. Hatur nuhun pribados ngaturkeun nuhun. Sumangga etang-etang nepangkeun kagegelan oge nepangkeun ti rombongan Jaipong pingpinan Ujang Atung M ti Tamakdahan. Kalayan pibados oge kawihna Cucun Cunayah ti Gadulang ka Pagaden. Hidup Cucun Cunayah. Sumangga bade nyaosan sakumaha pamunutna lagu. Kalayan bade diawitan acara hiburan. Bade kahaturkeun langkung ti payun pamunutna lagu ti rombongan Balakat Cida. Edun ya edun duh. Dupi laguna teh aya sanes. Gara-gara nyandung oge lagu ieu kanggo kahaturkeun ka rombongan Batok Kohok. Iya Batok Kohok. Kalayan lagu ieu supados diibingan ku papeot saudara. Papeot bener papeot. Ahli manehna mah ahli. Sumangga bade nyangakeun dupi laguna gara-gara nyandung. Sumangga papeot dihaturan ka payun. Prung. Lalaki boga kawan
dagang eta gara nyandu kepayun kapayun atulah pasedak-sedak eta 2 meteran aduh kalah pagulung-gulung kitunya Atur. bayar lalaki boga kawasa dina jalan rumah tangga bojondo menang mun lalaki hayang nyamdu jamalin sarta jujur taradae keun muluyur kena kumpang nyakitnya pasti bakal loba dina mangsa arek kilir muter otak pake mikir neangan kaluangku tungtungan pusing para pamirsa anu mulya namanya parantos kahaturkeun lagu gara-gara nyandu kanggo saraja mah cuma ngabadain nyangakeun pamulutna lagu ti Padati lagu ieu kahaturkeun ka rombongan Beurit Santu di pilaguna teh ya sanes tukang sampe kalian lagu ieu mugi diibingan ku Pakucrut semangat nyangakeun di pilaguna tukang sampe wilujeng ngadangkeun Gening kalah di
disumputkan Ieu mung hiji-hijina hiji-hijina mah jadi iksa neng kanggo lina pantes nama eta teh raos kantenan we atuh deui mah pangageungna kajen abdi Ani hote nami nartos persanten we dibatangka bina pantes nake mantos boseneun mang kadieu teulah oh kang mang neng mangga kantun kawan tuna bae neng oh iya nu aduh apa nih sabar neng mangga ye mangga mundur mangga bade mundur sakedik nu alit nu adeng sami pirang adeng aya deui pirang adeng aya deui sampun mah seueur anu mana tadieu geuning kata disumputkan tadi ika hiji-hijina ieu mah moal ka ical ieu mah neng da kanggo mina pantes nama eta marah ikan tenan we maneh hotel kajen abdi nami nartos dibatangka bina pantes nake tos boseneun mabi we dapat daya bosenna kana sabuy teh neng lah kadieu teulah aja disampeun neng mangga kantun kawan tuna sampun mah maneh ngarajeun supaya gampang neng mangga ye mangga mangga bade anu nu alit nu adeng sami kirang adeng aya pilih kirang adeng aya kene anu mana kadeuk geuning kala disumputkan ieu mung hiji-hijina tadi ika neng kanggo mina pantesna eta mah kajen abdi nami nartos dibatangka bina pantes nake tos boseneun mang kadieu teulah tukang sampel mangga neng mangga kantun kawan tuna bae cobi tinggalian beda supaya gampang
Pantesna tamah atuh tenan we. kajenapi kami hartos tiba-tiba binaku Pantesna kitos bosen Oh, pergi sampul neng mana saya. Ieu mah kantun neng we. Oh iya pergi Pantesna eta mah raos tenan hipu ieu mah neng. Moal kajeun gagal. abdi lamin hartos Santen neng. tiba-tiba binaku Pantesna kitos bosen anu mana kadieu geuning kalan disebutkeun Mawi ieu mah tadi icak neng kanggo Pantesna eta mah raos kasida neng sampul mangga. kajeun abdi lamin hartos tiba-tiba binaku ari pantes kewa atus bosen ih tukang sampe tehnya meni tukuh pisan Sok Bang Sangit. Sok kagiliran neme para pamirsa nu mulia katampi mugi we tukang sampe anu neme kahaturkeun Ya ih kasih diatur ya budak. Sakuran di mana? jap atuh jep rajep Ngerakeun atuh euy. kanggo salajengna para pamirsa nu mulia sumangga pribados bade nyaosan pamunutna lagu anu katilu pamunutna Timang Olay Nah, itu dia Olay baru muncul. Edun Mang Olay. Baru kejutan. lagu ieu dihaturkeun Mana ka tahan. rombongan murah mareh mere sawareh Murah mareh deui, maju. hebat ieu nya Hebat rombongan. hidup murah mareh. Nya dupi laguna daya sanes anyar pangantenan Simpanan udah khawatir tuh. kalayan pamunutna ti Bapak Hajat mugi diibingan lagu ieu ku Paraji Paraji sih. Apa ngaranna Paraji teh sina? mangga Paraji haturan kapayun ngibing dina raraga hiburan ieu Bapak Hajat sumangga etang-etang hibur dupi laguna anyar pangantenan Bayar tuh gendang bayar.
Teu hasil kapaksa sarena Emas di lagu. sabalikna hasilna rada mucaki sore-sore di kamar sok sing ciri cekas sama itu hakeun jararem majarkeun teh aya linik dati peuting Sakapeungna daerah daru masa. masanya Padahal kada kasebut tatangga. suka sebut ku tatangga Padahal mah tatangga ge geus biasa. Ari sabab maranehna ge ngarasa. lila-lila teu pupuk karasa sararepeng jiga mabuk kendaraan teu karasa patuangan ngabekahan gampang pisan eta batur teh tadi tiluan hai gampang pisannya batur jadi tiluan biasa mah kita nama sarareban jeung mabok kendaraan ngapoe inditna sok isu-isu balang siang rek neangan pangabutuh ari sabab geus boga batur sakasur mun teu hasil kapaksa sarena sabalikna hasilna rada mucekir sore-sore di kamar sok sing ciri ceuk rasa mah mitoha geus jararem
Ari sabab maranehna ge ngarasa dilalian kapungkur narasa nararapan jika mabuk kenyara kekarasa patuangan bekah gampang pisan atur teh jadi tiluan ngapoe inditna suki-sukisu malang sian rek neangan pangamutu hari sabab boga batur sakasun hasil kapaksa sarena para pamirsa anu mulia namanya parantos kahaturkeun lagu anyar pangantena anu dirah-rah neme ku Mang Olay sareng ku Paraji salajengna sumangga bade kahaturkeun pamunutna lagu ti romongan balakat somrang padupa ieu mah romongan teh ya kalian laguna teh sanes ngajoget teh dokumenta dupi laguna kacugak kalian lagu ieu mugi dirah-rah diibingan sauna teh ku Pabewok Pabewok baru muncul.